ke depan di tahun 2045 menjadi generasi emas yang mencerahkan kita semua. Amin, amin, amin. Silakan. Sajak malam lebaran, Andi berdebat. Takbir nyorak diunggal masjid. Tahmid dideres diunggal tajuk. Tahlil diucap di saban jalma. Pamikir hate hoghag. Naha lebaran kudu menta hampura kabaraya. Naha lebaran kudu menta hampura kata tangan. Naha lebaran kudu menta hampura ka indung bapa. Satemena menta hampura ka mata anjeun. Menta hampura ka lemen anjeun. Menta hampura ka suku anjeun. Menta hampura ka badan anjeun. Nalika nyawa ninggalkeun raga, maranehna nu bakal ditanya. Lain baraya, tetangga atawa indung bapa. Lebaran. Masjid Agung 28 Ramadan 1438 Hijriah.